Benih sok nikmatnya ari dahar ngariung meskipun dengan sagunah henteu aneh. Heueuh nu ieu masak peujit lauk ge make kecap da kabeakeun gula ce. Ari laukna mah digoreng we teh dieu dimarinasi heula make bumbu-bumbu kenikmatan. Heueuh cenah ceuk sia teh bangun ngeunah lamun dahar jeung lauk kayak bak lalaban. Heueuh siap cing teh urang nguneur lalabana ka pipir. Aya da ning daun popohan dan sakalian hayang mah. Kieu tuh pan gini ari daek pepelakan mah hayang lalaban ge teu kudu riweuh. Heueuh tinggal nguneur we ka pipir imah warak da sakieu oge. Teu pira da eta melakna mangan ukur 5 tangkal tapi geus bosen asana teh. Heueuh bosen nguneurna da ari ngadaharna asa teu bosan-bosan geuninganan. Sakalian ngunur daun surawung wit sacomot lumayan we jang seungat-seungitna. Pohon goreng lauk ditinggalkeun untung we teu tutung. Teuing da ari kana lalaban teh teu bosan-bosan urang mah ngeunah we lamun da hari ngalaban teh. Asal aya sambal jeung lauk asin geus we ngalimet. Tuh ceu daun popohan urang keueum heula ku cai uyah ame pararaya cacingna. Sabari nungguan keueum daun popohan urang nyamel heula aya mah ceu. Urang nyamel cikur sing lada pokona mah. Ampun tong salpok nyacekeun leungeun urang nu bareureum kitu eta teh ku hileud. Tapakna meuni bareureum kuat rabokek. Teuing ku hileud naon da eta teh ka ayeuna kuat ateul we masih. Heueuh da teuing meuni kuat awet eta teh ateulna teh. Teu kaur katiisan sok renyem ateul. Meuni bingung da ku diuban ku naon deui ku wedak ku salep geus masih we ateul. Harek dahar teh eueuh piring nuntuna mangocokeun heula we 3 siki ieu teh piringna hungkul. Hayu ceu urang buat ram tinggal ditunggu ngabarak kieu. Bocil oge mending geus lunga-lengo teu kuat teh yang gerang ngahuap. Bapana kelah riweuh mi dieu budak yang gerang ngahuap oge. Bagi-bagi tugas cing teh ngahuapan teh aput urang ngahuapan de arsa. Alhamdulillah ning ieu ceu menikmat kieu dahar teh. Goreng lauk jeung popohan jual sama cikur atuh da.